Moyan mah teu kudu setting kamera, soalna nongtonan geus real di jalan. Sampurasun wanci hanet moyan, urang sok merasakeun suasana. Kadang aya macet, kadang aya lancar, hirup oge sarua, kadang loba masalah, kadang gampang. Urang kudu narima, kudu adaptasi. Yen moyan teh ngajarkeun dina rame jeung dina bisi, urang masih bisa seuri jeung bahagia. Hirup moal salawasna sepi, moal salawasna gampang, tapi salawasna aya cara pikeun menikmatina. Seperti urang moyan di pinggir jalan, wilujeng aktivitas. Mugi dilancarkeun tina sagala rugi. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Jah, moyan jua. Isuk-isuk sanggeus mandi, biasa kolot-kolot lempang. Katepongan tawa, kipa lemah balong, terus kali tina batu atawa. Ditika sakedeung bae moyan awak karasa leuwih seger. Barudak oge tarakat